Yo ayo ayo celok celok celok. Celok goyang lidah. Ngabisin ngabisin. Ayo. Lau 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 ah tukang cilok ya ah bukan duit 1000 net main cilok ah bukan dibere itu ah sedep ah lau beli cilok ah lau mang beli cilok Sabaraha? 1000-an 1000-an. Oh, menang hiji sih. Tapi jangan kanila 5G beres lah. alau ah dibere loba euy ieu amang-amang bager ah 1000-an jadi dibere loba bara 5 itu ah Ya nih ya. alau loba Atur nuhun ya Nil ya. nuhun ieu dibere loba mang ieu 1000 ah Doakan sing tare naik haji. didoakeun gitu tah sedep ah lau cilokna loba Aduh, eta si Kanil alauna si Haji. Tibang lulu lau-lau ya sakola ngendong marulu ampun. Ah. Ampun aing hayas oge meuni. Beuteung sagala mulas atuh ku aya wae ge deh. Ampun aing beuteung sagala mulas deh dah. Heuy deh aing mah. Heuy deh ku aya wae ampun tengan aing. Hawana aing teu gablek duit ampun tengan. Nepi ka ngimpi atuh. Ngimpi lapar. Heuy deh ngalaka mulas beuteung ampun aing. Aduh aing ngomong-ngomong buat halodo entrak-entrakan kieu ieu teh aing. Ai ku haji kalah kita pepelakan modar gitu haji aing mah. Melak naon semua halodo kieu ti tangga garpuh ah. Lara yang aing di tangga garpuhan Tegal atuh. Kita melak naon sakieu halodo meuni entrak-entrakan itu. Jukut ge nepi ka Parerang. Heuy deuk kunaon haji ah. Balodo teuing dah. Aduh ampun aing. Ieu deh ku ara rampun aing mah. Ayang mah halodo we atuh ieu teh. Heuy deh beri sagala lalesotan jeung duit ge. Heuy deh ampun meuni teu gablek saperak-perak acan ieu. Kasbon ka haji ieu geus moal pi bener deui moal. Jeung dibere mangalah ka dicacar bolang mah bisa meureun duh ampun aing. Geus ge meuni teu daekeun tibra aing mah itu gablek duit aing mah. Ku nemen-nemen teuing aing mah. Heuy deh. Geuningan nya. Ai boga duit mah da lumpang temu digagah kos Gatot Gaca. Nat ai teu boga duit. Heuy deh nguntuyud. Heuy deh jajalek jogan deh. Ampun aing. Heuy deh. Aduh, aing boga CS kental itu si Sarkim. Geus 3 minggu meuni geus. Aweuh wae ka mana aing mah. Jelema beunghar di dunia hayal ka mana mah. Heuy deh. Kem aing. Turungan-turungan heula atuh 5 lawe atuh itu dah. Meli-meli udud deui can udud pisan geus babara poe udud. Eueuh, kopi eueuh aing ampun teh kan. Mun kos gering nangtung ieu hirup. Heuy deh. Lau cilok ipu cilok enak ieu cica tadi cek tukang dagang lagi teh cilok si naon si gemoy Tah. Buset. Si Kanil. Heuy deh. Biasa jajan si jelema mah. Nah, ku aing dicokot jelema biasa jajan gitu mah si Kanil dibere duit masalah ku haji. Nel. Buset jajan naon si eta? Nel. lau alah cilok nah ya cilok lagi cilok si gemoy teh ya lau cilok hipu buat pulen iya cilok nya boga duit 1000
menang cilok 5 amang-amang teh bager. Lau saan heula sugan hiji mah dah. Kayak bareng jeung Mang Imron nah itu tuh Mang Imron dek dibere cilok hipu. Hoi deh, buset, bukan cilok. Aduh, aing yang ngeunah bersihkannya biasa jajan jelema nama euy. Hoi deh aing mah. Duit ti haji meureun kira-kira. Buset itu cilokna mah. Baraha itu. Buset bukan. Nah. Wah, aing dilicikan si Anil. Hoi deh. Kanil mah kudu dilicikan mana mah tuman alona haji mah tibang lau gitu mah. Hoi deh. Ya cilok teh sedepan. Wah kadieu euy. Hoi deh, mending digejakeun heula Jumput heula Ainil kadieu Nil, ku aing digejakeun si Anil kadieu Nil. Lau cilok hipu. Lau. Wancung ngalah ruas pandeuri wancung. Ai cilok. Cilok naon eta? Cilok hipu. Hoi deh. Nempok. Di mana sia ieu? Ti Mang meuli ti Mang eta tadi na itu. Mang Joeng. Heeh. Mang Joeng tukang cilok teh. Da cilok si gemoy cenah. Lu meuli bara duit can saya dibere loba. 1000. Sia nyokot ongkosnya, geuning dibere loba eta. Alau batur dibere meuli 1000 teh dibere 5 ku Mang Joeng. Sia dibere 5 ieu geuning kari 3 sia ieu ka mana deui? Alau, ai lapar beuteung. Aing mah. Jakan 2. Jakan 2 sia nya. Heeh. Aing mah. Yo, ayeuna kieu yo. Heeh. Ku Mang Imron yo dibere duit tadi geus ngakan 2 nya. Heeh. Yo dibere hiji nya. Dibere hiji daek teu. Alau hiji. Ye, pan ai sakola ge ai juara sok juara baraha tah? Anu alus. Anu alus juara hiji. Tah, hayu Kanil juara hiji tuh. Alau heueuh Mang Imron mah 2 juara 2. Mang Imron udah juara 2 juara hiji pan. Buset hebat juara hiji. Heeh. Enak nih sih ya. Enak. Coba. Enak sih ya. Enak nih ciloknya ya. Oh, Kanil juara hiji. Nya, juara hiji nya. Hebat Kanil mah. Juara hiji tuh Mang Imron mah tibang 2 jadi juara 2. Kanil juara hiji. Ngeunah. Alus juara hiji pan ngeunah. Hebatnya juara hiji. Mang Imron tibang juara 2. Alus, awet. Tuh. Ulah di lamotan doang degel. Hah? Mun kos eta mah lain kolengkam ieu. Emang mirip kolengkam nya. Wah haji ka mana? Ka ditu teh tah mere duit teh ieu. Ti Wah Haji duitna. Dibere Wah Haji? Heeh. Ka mana Wah Hajina cenah? Wah Hajina nempo nurunkeun duluna. Oh, Wah Sarim. Heeh. Oh, Wah Sarim nurunkeun meureun. Heeh. Dinya teh diajakan. Henteu Bang. Ya mah cenah mantong ngiluteun cenah ieu duit 1000 cenah da keur jajan. Nya dibere duit 1000 nya. Heeh, aya Mang ieu dagang cilok. Mang Joeng. Heeh. Jager Dibere 5. Jager aing nitipkeun teh Haji. Henteu da Aduh, aing Haji ku nemen-nemen teh aing mah. Mong sia doang dibere aing ngabong-bong ka alona. Aing mun kudu dibere saperak-perak acan aing mah. Duh, ampun aing Haji. Mang Imron manggil sayang manuk. Heeh. Sayang manuk piit sugan urang kae kan ieu sugan we ayaan teh urang jual yuk. Di mana? Itu na itu. Ya, ayo. Hayu, eta na barihakan. Juara 1. Juara Aku juara 2. Aku mah juara 1 halus. Waduh, pikiran haji itu karena itu ya wae. Siga barang hakan ada. Makan anak tuh eta siga karak manggih gitu. Wah, sampeurkeun ah. Aing sok hiburan ai jeung pikiran haji itu ya. Lau. Mang Imron mah CF euy. Hah? CF lada. Wait. Waduh. Si bos. Tuh si bos. Bos. Karena naon eta?
Ih, batur iya keur tas ngadahar. Cilok nyanyinya. Heeh. Cilok, Bos. Heeh. Keur aruline mumpung eueuh haji. Heeh. Haji ka imah dulurna. Nempo nu ngajuru. Het aing ge ka imah haji tadi nama. Ih, eueuh ka imah dulurna puguh. Eueuh ya. Dulurna teh nurunkeun teh naon Mang Sarim teh saha? Emang aya urusan naon sih titipin atuh duit mah? Titipun sia ge pake jajan deh eta jeung si Kandel. Jeung si Kandel jajan cilok, Bos, kakarak barang akan pisan. Penting ada naon gitu. Cilok meureun. Cilok jeung si Kandel dibagi dua. Meunang, Bos, teu rada seueuh eta. Karak manggi dahar. Karak manggi dahar pisan atuh ditinggalkeun haji ka mana-mana teu merena naon pisan. Haji goblok. Henteu eta rek urusan naon ka haji? Iya aing rek. Iya naon. Nguruskeun kamari kacang cenah gararing. Ih, pugu kebun kacang mah itu gararing, Bos, entek maksudna dibeli. Mana duitna ku aing geus di DP-an. Waduh, Bos. Emang gue teu disiraman gitu. Oh, caina, Bos, halo dokot entrak-entrakan kieu kumaha nyiramana, Bos, tuh aing mah. Engke we lah urusan kacang mah jeung haji we lah. Ieu mah teu nyararaho nyaninya. Heeh. Kacang kan geus nyaho dapat DP ge nya, uing mah teu nyaho urusan dapat DP nyaninya. Wah haji deui atuh jadi usum haldo kieu kacang atuh geus di DP-an wae. Haji teh ampun itu nil tuh kebonan nil gararing teh tadi siraman orang halo do entrak-entrakan kieu nya. Oh, di mana caina ge eueuh. Ya Bos engke ka haji we nya, urang mah jeung si Kandil nek kalah sayang manuk nyanilnya. Heeh. Sang manuk peking nya. Heeh, dek dijual. Aing ngabawa kabur haji teh. Ngomong nama ayeuna cenah meron. Punya teh nyaho, Bos. Jika nama meureun kabur da ngomong nama nek ka imah dulurna. Aing kitu doang teh urusan jeung haji teh. Uing mah teh nyaho, Bos. Engke we atuh Bos ka haji langsung nya. Uing nek kalah sayang manuk ieu. Ini Hah? urang buru-buru itu sayang manuk pusing lupar manten. Heeh atuh. Ya Bos nya engke uruskeun nama eta we ka haji we langsung lah. Ayo ya. Lau. Sayang manuk. Aduh aing goblok teuing haji teh. Aing ngomong ayeuna cenah ku aing di tempat teh. Malah gararing ning kacangna oge. Aing haji teh. Tuning. Ini Mana? tuh. Itu tuh nya tuh. Heeh. Tuh nya. Heeh. Jika nama imang geus anakan ya. Heeh. Dihanap dipunggu. Heeh. Punggulan. Kade ulah modal menurut Moal atuh pantari geus ngakan cilok. Kade Cicing. Halo. Tahan ya. Tahan. Ayo. Ye, masuk ulah hitu. Ya atuh janya. Jadi masuk geuning aduh aing mah. Ulah hitu tadi ge. Siapa? Awas suku eta hese. Nagok deui nagok. Aing sudah hitu sudah. Teuing. Gandong cingkrong. Nah bener. Ye, geuning. Pasir tak. Lain atuh. Hah? Siapa? Ih. Sudah. Ingat sudah. Oke. Cuma lain cara bener tuh. Ya sudah, kalah hitu sudah. Wah, mulas tadinya akan cilok. Sia mah aing mah. Sia tuh naik dah. Hah? Sia. Ampun aing kan aing buru ulah. Naik tadi tamu rangkel. Kade ulah modal. Rupar manten atuh aing mah ke orang jual. Mana? Terus mana terus. Berat sih ini. Terus. Ya terus. Nangkel naik. Dah. Ya bisa kan naik nak? Heeh. Tuh, terus Mana? kali itu deui. Tah sapang-pang deui. Iya nya. Terus. Tah. Eta Nil. Tah lalaunan aya naon Nil? Ayaan 5. 5. Heeh. Ala Nil. Ala. Terus Nil. Aya 5. Tah urang naikkan nu kabaraha urang? Ye, nu naikkan mah kadua. Hah? Naikkan kadua. Kadua. Pan urang nu manggih ka hiji. Nya. Yuk aya 5 pan. Aya 5 asih mah da ngabohong we tempo we heula nah. Pokona mah naikkan mah kadua. Anu eta hiji terus naik ka belur tah. Lalaunan. Tah eta. Terus Nil tah, Kade. Mana? Tah eta Kade potong tetanggalan eta leutik tetanggalan busing sia Nah. geus yang manuk teu beunang sia Kade. Nil, Kade Nil. Ya. Ayo. Kade lah. Sia mah geuning alagragap geuningan. Potong. Batu tik aing batur nincakna ulah nu leutik aing mah. Bukan tentu uduh mangemron potong itu ditingkak. Benang hantu aing sayang manuk nangalakan ninggang deui ngam. Udes atuh aing. Enggak. Itu bisa ngomong na sih mang tanggalan detik ditincak tuh ge. Sugan sama potong. Aing mah jeri pinggang ya dah. Aing. Aduh, Rakitnya. aduh. Mang Yohan dari tuh kasaung ah. Tuh. Gandong. Nyeri ieu mang Imron Sudah.
Rampun tuh ke botol ngomong bisa-bisa wae. Ah, Pak, malah bisa. pampangan leutik ditincak. Ah, Bisa, bener, Pak. ayo. Ayo terus, tarik terus.